Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Bapak miwah ibu hadirin sadayana hormatkeun simkuring. Langkung tipayun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng inayah mantena dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kakiatan dugi katiasa kempel ngariung di ieu patempatan. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Nabi junjunan alam Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana ka para sahabatna tuk dugi ka urang sadaya salaku umatna anu turut tumut ka ajaran mantena. Hatur sewu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo ngadugikeun ieu biantara. Hatur sewu nuhun ka Bapak miwah Ibu kali hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluuhan ieu acara. Pamugi silaturahmi ieu nyadak barokah sareng aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Kepala Sekolah hormatkeun simkuring. Bapak miwah Ibu guru hormatkeun simkuring. Bapak miwah Ibu tenaga administrasi sekolah hormatkeun simkuring. Sinareng rerencangan sadayana anu ku simkuring dipika cinta. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana hormatkeun simkuring. Simkuring Arsya Sabrina Zulkarnain bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih nyang harupan pasoalan. Numutkeun data tina BPS.go.id, angka putus sekolah di Indonesia masih aya kira-kira 0,7%, utamana di tingkat SMP jeung SMA. Hal ieu disebabkeun ku kurangna fasilitas, kaayaan ekonomi serta kurangna motivasi diajar. Pamarentah parantos ngalakukeun rupa-rupa usaha pikeun ngungkulan ieu masalah. Di antarana nyaeta program wajib diajar 12 tahun, bantuan kartu Indonesia Pintar, serta ningkatkeun kualitas guru jeung sarana pendidikan. Kukituna hayu urang sadaya utamana para pelajar leuwih rajin diajar, disiplin, serta ngahargaan jasa guru. Pendidikan anu hade bakal mawa kahirupan anu leuwih hade. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana hormatkeun simkuring. Pamungkas carita amit mundur amit mungkur hapunten anu kasuhun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.